Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun idza hadasa kadara wa idza salawat salam salam dia ditetapkan ke junjungan orang sadayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, sahabat umatnya. Mudah-mudahan pada yaumil qiyamah orang sadayana kehisab api Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun mengaturkan kehormatan ka panata calagara anu tos masihan waktosna ibadah ngadugikeun perkara tina agama. Salajengna hormatin singkuring ka ibu-ibu sadayana rutinan Senin, mudah-mudahan diberkakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana dibaros dipihormat. Urang sadayana ayeuna tos lebet kana sasi Ramadan. Ari sasi Ramadan teh pikeun jalmi anu Islam diwajibkeun saum puasa. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ieu puasa teh diwajibkeun pikeun jalmi anu iman ka Allah. Puasa teh diwajibkeun pikeun jalmi anu iman. Tah urang upami ninggal boh tatangga, boh saha wae kitu nya, eta teh ngakuna teh ngaku agama Islam, ngaku agama Islam, tapi teu ngalaksanakeun kana puasa, berarti karek ngaku unggul agama Islam, encana gaduhan iman. Karek ngaku unggul ulah sabandeureun da terangeun kitu eta teh kana katerangan teh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kana aya teh ya ayyuhan nas gitu. Eta mah keur ka manusia, aya manusia mah umum. Nah, ieu mah diwajibkeunana puasa teh ka jalmi anu iman. Gitu.
gambaranana saur ajengan gitu. Buya Hamka teh kapungkur hirupna teh menuju zaman presiden nu kahiji. Janten presiden nu kahiji teh dina sejarah mah dikurebkeunana presiden nu kahiji teh Bung Karno teh dikurebkeunana teh ku Buya Hamka. Nah, saur Buya Hamka mah upama arajeun hoyong ninggal jalmi anu iman leres-leres tingali dina waktu subuh. Naon cenah tingali dina waktu subuh. Nah eta jalmi teh salat berjamaah subuh teu. Seueur jalmi anu Islam teh, tapi henteu satiap jalma ngalaksanakeun, teu satiap jalmi Islam ngalaksanakeun kana parentahanana Gusti Allah. Saur Buya Hamka mah mun hoyong ninggal jalmi anu iman tur Islam teh tingali dina waktu subuh. Jeung tingali deui dina paloba naha eta teh puasa atawa henteu. Tapi aya eta teh jalmi teh ngaku urang arek puasa geuningan socana mah teu puasa. Lambaina teu puasa. Sejarahna puasa teh kieu sakedik nya. Sejarahna puasa asalna 30 dinten teh eta teh Kanjeng Nabi Adam kapungkur kan nuang buah holdi, buah anu di sawarga teh ya. Terus ku Gusti Allah teh diwarang turun ka alam dunya, turun anjeun teh Adam. Da anjeun geus ngalanggar kana parentahan kami ulah ngadahar kalah di dahar, maka turun eta Nabi Adam teh ka alam dunya. Tah eta cicingna buah holdi anu aya dina patuangan Nabi Adam teh salama 30 dinten. Janten ayeuna urang diwajibkeun puasa teh asalna teh 30 dinten kan sabulan. Tah eta teh asalna teh di sejarah-sejarah ulah dituna teh Nabi Adam sujud dugikeun ka 30 dinten ka 40 dinten Nabi Adam dimancengkan ku Gusti Allah. Cengkan Adam anjeun teh sambil eta Nabi Adam teh ngaoskeun Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Eta teh Nabi Adam, doana Nabi Adam kapungkur. Doa janten ngadoana yen abdi teh dosa dolim kitu ka anjeun Gusti saur Nabi Adam. Namun ayeuna diwajibkeunana urang saum 30 dinten. Atuh jadi urang kababawahkeun we kos atuh da urang teh anak incu Nabi Adam. Urang teh sadaya hirup nu aya jalmi nu aya di alam dunya teh anak incu Nabi Adam. Keun hitung-hitung eta mah bapa urang kitu. Da geus kitu qadarna ku Gusti Allah teh ulah nyalahkeun kitu. Sababna mun Nabi Adam meureunnya urang teh meureun moal puasa mun teh Nabi Adam tos kitu skenario Gusti Allah mah. Yos ayeuna mah urang ngakukeun agama Islam terus ngayakinkeun iman kana ajaranana, maka aya urang iman mah kudu ngalaksanakeun puasa. Gitu. Puasa alhamdulillah urang sadayana aya puasa nahan beuteung mungkul, nahan lapar, nahan teu minum, nahan teu jima. Urang teh tiasa kitunya, tapi eta urang mah anu paling hese teh puasa tina soca, puasa tina cepil urang, tina ucapan urang. Sakedahna mah kedah dipuasakeun sadayana. Da aya salaresna puasa mah nyaeta muasaan hawa nafsu urang anu aya dina diri masing-masing. Puasa teh dina sejarah deui ninggal dina katerangan mah
Eta nafsu teh mah bandel-bandelna. Aya hiji akal, ari akal dipanggil Gusti Allah akal. Hei akal kadieu anjeun teh. Ya saur Gusti Allah saha ari kami. Saur Gusti Allah nanya ka akal. Anjeun teh Rabb kami, abdi hamba anjeun. Saur akal. Terus dipanggil deui nyaeta nafsu, saha ari kami? Bukan. Gitu saur eta teh nafsu teh gitu. Saha ari kami? Teu ngaku eta nafsu teh. Dugikeun ka eta nafsu teh ku Gusti Allah dikerebeukeun kana neraka eta nafsu teh. Geus dikerebeukeun ratusan tahun dikerebeukeun ge sanes sakedah. Dipanggil deui saur Gusti Allah teh. Saha kami teh? Duka didaekeun eta teh. Kitu nafsu mah nya gambaranna urang nafsu. Sok da ai nafsu teh kahayang geura anu aya mun jalmi keur ngamak da hese eta teh dilumpuhkanana. Da eta teh nafsu. Aya sadayana oge nafsu teh dina diri masing-masing. Moal teu aya. Kumaha elehna nafsu teh? Maka ku Gusti Allah ya kudu dikosongkeun geuningan beuteungna si nafsu mah. Maka ku Gusti Allah ditakuasa eta nafsu teh. Tata saur kitu nafsu teh jadi leumpeuh leuleus we kitu. Leuleus di nafsu. Lumawi didurung sakumaha nyerina ge nafsu mah moal eleh. Nafsu mah janten elehna teh ku cara sampun eta nafsu. Urang ayeuna dina sasi saur alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana sing dugi ka akhir saurna kitu sareng puasa urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ditampi. Ai saum teh dina hadis oge saumun naru. Ai saum teh kahalangna sieun neraka. Saum mah sanes kangge urang tapi kangge Gusti Allah saum teh. Ngan iwati saum-saumna anu ibadah pikeun Gusti Allah. Saum jadi ngeker urang teh. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipasihan kakiatan dina saumna. Numawi ayeuna urang dina sasi saum urang bahas kumaha carana atuh saum anu leres teh. Numawi urang kedah uninga kana rukunna saum. Aya rukunna, aya rukun teh anu wajib anu kudu dilaksanakeun eta rukun. Sapertos urang dina wudu, pan wudu ge aya rukunna. Rukun wudu aya sabariji? Aya genep. Aya genep rukunna teh wudu mah. Tah kitu deui saum rukun wudu naon wae? Kahiji ngumbah niat heula niat kahiji niat ngumbah wajah, ngumbah panangan, terus ngumbah ieu teh rambut sakedik 5. Terus kaki tah 5 langsung tartib nu kagenepna eta. Tah kitu deui saum. Saum oge aya rukunna. Sabaraha hiji atuh cenah rukun saum teh? Aya 3 rukun saum sakediknya. Sabaraha cenah? Babari 3 mah hafal pirang. Eta rukun saum. Tah ya urang aos kiranya dina kitab Sapina. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari hiji pasal arkanus salasu asya'a. Ari pirang-pirang rukunna puasa. Salasun eta aya 3 asya'a 3 perkara. Nu kahiji aniyatu kahiji niat. Lailatal kulli yaumin dina tiap-tiap penting. Dina tiap-tiap penting. Fil fardi dina puasa fardu.
watarku muftiri jeung kaduana ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa dakira muhtaro ghaira bari eling. Nah, terus makduri tur anu teu bodo atawa dihampura eta wasaimu jeung puasa eta jalma janten aya 3 tina rukuna puasa sia. Anu kahiji puasa teh kedah niat, anu kahiji teh kedah niat. Pang nama puasa fardu mah niatna teh kudu dina waktu penting. Kade seueur permasalahan ya. Cenah kumaha upamina abdi mamang kani kalah kahila untuk nawa itu sama godin an adai fardhi syahri itu dugikeun ka beres. Henteu niat kitu kumaha cenah mangkani emot nah teh tos jamanna mangka teu bisa. Puasana teh wajib ngakar, hari wajib ngakar teh ulah batal. Ulah ngajakeun cek ajajang da teu sah cenah da urang mah teu niat. Kalah kadahar we jam 6 jam 7 teh doraka eta teh. Ade. Tapi kudu wajib ngakar ngan teu sah puasa sapoe eta mah. Naon sababna? Henteu niat. Nu mawi penting-pentingna niat teh urang teh kedah niat dina waktu penting atawa keur sahur kitu. Nuju sahur pelebah janari kumaha cenah upami niatna teh pelebah pas adzan maghrib adzan subuh tiasa kene ngan tos lewat adzan subuh mah teu tiasa. Jadi ukuran teh adzan subuh mau ge misalkan ribut kalah kaburangan cenah puasa teh sahur teh kaburangan gugah-gugah teh jam 4:30 kurang 5 menit teh adzan. Ari teh alah kumaha ieu teh maka niat heula we da kuat badan urang teh mun teu paling minum we wungkul misalkan kaburangan sok aya teh kaburangan nu penting mah niat heula. Nu mawi giringan ari nuju tarawih teh sok dibalageun sok dibarengkeun teh bisi heula nu mawi teu sah mun urang teu niat di mana puasa wajib. Mun puasa sunat mah mangga bade niatna tahu 10 beurang gitu mangga bade niatna jam 6 pagi-pagi mangga eta teh aya puasa sunat mah. Tapi puasa wajib mah sakedahna niat. Saena mah unggal malam unggal dinten gitu. Tapi aya diriwayatkeun saurna madhab Maliki mah tiasa teh disabulankeun niatna teh. Niat pasok di dia dibalageun teh sabulan. Itu disabulankeun nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadana ta ramadani kullihi fardu lillahi ta'ala. Ngangge kullihi we sakitu le. Ngangge kullihi entos eta teh di mana urang hilap teu niat oge maka kagantian ku tadi niat anu sabulan ngan ulah wayah kieu niatna engke penting mun bade nyarios kitu mun bade niat ucapkeunana kantun ngangge kullihi we tos lagi. Ieu dan panjang nama bisi teu hafal pokona mah ngangge kullihi mah biraku. Komo dugikeun ka Imam Malik urang teh nurut ka Imam Malik fardu lillahi ta'ala hese teuing keun kullihi sakitu. Kullihi lillahi ta'ala sami mimitina mah nawaitu shauma qadin supados di mana urang hilap niat teh kagantian da urang mah tos niat sabulan. Tah kitu keudahna teh dibimbing kitu. Alhamdulillah kitu ari di wetan mah kitu. Mudah-mudahan da ibu oge masing-masing besok tiasa teu ku bahasa Arab cenah da hese bahasa Sunda atuh. Niat abdi puasa sabulaneun fardu lillahi ta'ala. Entong Allahu Akbar kan deh. Allahu Akbar. Si salat cenah Allahu Akbar. Jadi kitu nya. Tapi niatna teh kudu mungkin tong ayeuna abang ayeuna keur diajarkeun ku ayeuna teu sah ayeuna mah. Tapi
engke dina waktu wengi tos magrib atau napi tos isya bade sahur mangga eta kitu kedah niat pokona mah tanya dina puasa nu wajib gampang nama puasa fardu ayeuna pan urang puasa fardu gitu. Nah anu salajengna anu kaduana tina rukuna puasa teh naon cenah tadi teh disebutkeun can anu kaduana teh ninggalkeun kana anu ngabatalkeun puasa seueur sadayana aya salapan anu ngabatalkeun kana puasa teh urang ninggalkeun kana ngabatalkeun puasa da ieu kabahas deui ka payuna anu ngabatalkeun kana puasa mah ya minimalna urang tina salapan teh kuninga gitu nu kahiji nu ngabatalkeun kana puasa teh aya anu lebet kana lulubangan anu 5 lulubangan anu 5 naon wae anu 5 teh hiji ieu tah mulut kadua hidung cepil tilunya tah anu 4 jeung 5 di bawah kumaha cenah ari dipeureuh batal teu henteu teh kadenya urang teh kapeureupeunan teu dihaja kapeureupeunan teh nya teu batal ade bisi aduh mangkaning keur puasa batal meureun urang mangkaning ceurik cenah teu loba hasil teu batal kapeureupeunan ge teu batal gitu tah disuntik kumaha batal teh cing teu batal disuntik mah pan saur age tadi diterangkeun ulah aya anu asup kana 5 perkara tapi lamun ulah ngahaja teu ngahaja mah teu batal eta teh urang calawak we nya calawak misalkan huai ngeur asup laleur batal teh henteu da teu ngahaja mun ngahaja ditewakan kitu batal itu jadi ulah ngahaja ya jadi aya anu asup kana anu 5 perkara lubang anu 5 perkara liang anu 5 perkara nah hidung mulut cepil sareng nu dua di handap kubul sareng dubur aya kubul teh nu hareup kitu nya sanes jorok nya sanes cawokah atuh da kumaha nya aya dubur mah lihat tai gitu eta dubur kalau salawe cek budak santri mah gitu eta teh batal mah kami di deksi kan teh batal kan setetes aya pas mindu di gula kan waktu ieu batal tuh teu batal apa disuntikin tuh nganta amun diinfus batal eta mah da urang teh jadi jajan gitu sababna saur para ulama teh nya aya diinfus mah apa ngeunaheun jadi teh jadi jajan soal infus mah da asup terus eta mah ka urang aya disuntik mah gitu batalnya benten disuntik sareng diinfus benten disuntik mah teu batal da lain ngalebetkeun kanu liang anu 5 tadi teh udah ngasakali udah moal aya menyuntik ngalebetkeun ka 5 kali moal jarang gitu udah sakali teu batal disuntik anu diinfus mah batal atuh da gering teh diinfus mah nya pan teu wajib puasa anu gering mah tuh urang teh da aya di kawajiban anu puasa teh ari kuat jeung cicing di lemur babari salaresna mah agama mah teu ngaberatkeun upami kieu urang bade angkat-angkatan nu marudik we nya nu marudik we ulah urang urang tara mudik ningali ibu teh dina TV keur barang dahar uluh teu puasa heukeun wae da meunang eta teh dah nuju sapar nya ulah sabar teu puasa nya engko rek marudik apang kiki di kodoan da eta mah nuju sapar nuju dalam perjalanan gitu hartos
Janten anu wajib puasa teh pikeun anu mukim, anu cicing di lembur. Ada cenah abdi mah ka kebon capek batal neraka eta. Cing hayang nyaho kakuatanana kitu. Kenapa yang tamat mobil sare puasa. Padahal teh menang buka. Menang ada bukana ti dieu. Jakarta. Menang buka teh. Yang tamat kan sponsor. Lieur engke teh da numpak mobil mah nya kitu. Itu biasa buka aya jalma nu hartos mah pasti buka we. Berarti tos paham yen puasa mah diwajibkeun teh pikeun anu mukim. Tapi engke eta anu sapar kitu kedah dikodoan. Teu dikodoan doraka banget. Kitu nya. Eta tina puasa. Enten anu kaduana teh naon cenah puasa teh? Rukun teh nu kahiji niat, nu kaduana kuninga kana anu ngabatalkeun puasa. Naon we seueur? Hitut dina jero sahibatan. Hitut bari ibak henteu. Da anu disebut batal teh ngarebekna. Kan aya dina lebet cai mah urang keur ngojay. Kerebek kaluhur teh batal. Kitu teh. Ras dina ngisang, kade dina ngisang teh punten nya ieu nya ieu mah sanes jorang. Ieu lebetna panangan kanu gagaduhan urang kitu. Eta teh batal. Urang mah ngusapna sakieu we ngusapna. Dangukeun mah ya ngusapna teh sakieu we ulah-ulah dugikeun ieu teh lebet. Batal kade. Urang ombe nya kitu ngisang, heug lebet ieu dicolek saeutik batal kade puasa. Janten ngusapna teh mun ombe mah kitu we. Tah kitu teh. Ulah ieu lebet ulah dicolok saeutik ulah batal. Bohana parji, bohana dubu. Bohana dihareup, bohana di tukang gitu, geus ngatos. Teras dina dari anak. Teras upami urang lah kitunya bahasana kan wae. Ngupil kumaha batal teu? Sok ieu mah urang-urang ngabahas ieu cing. Batal teu ngarang? Heuh sok naraseulah mangga dijawab. Teu batal. Nu penting mah ulah dugikeun ka dieu. Itu. Tah ngan seureuk cai ge teu batal, nu penting ulah nyereng. Ai kieu mah urang hudu dikitu we. Teu batal meunang. Kekemes kenging. Anu sok bau atuh da aya di saung mah. Kekemes urang teh 3 kali we batesna. Nu penting mah dikaluarkeun deui. Urang ngaheum permen batal teu? Henteu, ngan ulah diteleg. Ngartos teu? Ulah diteleg unggul kaluarkeun deui. Heuh naonan atuh apa teh puasa. Kitu henteu, batal dikalebetkeun mah ulah diteureung. Dah urang oge kekemas nuju badanna netepan nuju wudu henteu batal. Teh sok aya mun urang mah kekemus bauna. Teh padilah salasna mah. Nah, lain sanes kesempatan ya. Mun eta mah keringanan pikeun jalmi nu puasa mah enggak. Bade kekemas oge di mana-mana upami bade abdas ulang hajakeun we. Wah, terusnya kekemu nepi ka 100 kali kekemu. Wah, atuh eta mah ngeunaheun teuing. Heuh sanajan dikaluarkeun oge makruh teu batal mah. Ngan makruh. Eta mah tapi teu makruh. Upami urang bade abdas biasa eta kenging. Supados teu bau teh gitu. Ras ieu dina cepil kade ngangge korek kuping batal kade. Ulang ngangge korek kuping nuju puasana. Rumawi aya korek kuping mah kalebet. Tah ukuranna sakieu. Jadi sakieu mah teu batal. Da ieu mah masih keneh dina ukuran di luar. Mun ngangge korek kuping kan alin kalebet kan? Tah eta mah batal. Artos. Urang cenah kausian cai ku caiana ke ceuli ku cai gitu. Misalkan nuju ngojay gitu atau napi nuju ibak batal teh henteu.
dan tengah aja eta mah. Udah kok usia. Gitu. Anu batal teh di mana-mana ngahaja. Uninga kada uninga tina pambatalanana. Gitu. Seueur deui aya deui kan jima teras nipas mah komo aya nipas teh di mana-mana. Urang tos lahiran nipas batal. Ngalahirkeun batal. Nah, itunya terus lain aya atunya pada ngalahirkeun itu di sasi saum batal. Nah, yeuna aya deui pertanyaan memang dijawab ku abdi. Dan terus aya dina abdi mah gitu. Yang supados dipertanyakeun kieu teh, supados ibu ngadangu oh kieu teh berarti teu batal, oh kieu teh batal, oh kieu teh kitu maksudna. Itu mawi udah naos. Upami urang kieu contoh, urang teh nuju sasi saum urang hoyak kieu sare urang teh ngimpi. Nah, keluar cai mani batal teu? So, jawab. Batal teu? Teu. Ya, itu ngaji mah teh. Nya ngimpi teu batal. Teu batal ngimpi mah. Ai ngimpi jima teh ngimpi sapertemuan gitu urang teh dugikeun ka kaluar cai mani bawa panggeut bawa istri teu batal. Henteu da ngimpi eta mah. Beumeureuh aku maha adusna cenah. Sedangkan adus teh kudu ngumbah liliangan. Pasti kitu pertanyaan teh leresnya. Yang adus nya ulah dugikeun ka kalebet. Da adus mah diwalatrakeun teh anu aya di luar gitu. Ayeuna urang tah ieu pangabung kita ngali kitu we. Ulah disegrokeun ka lebet pangke nyerang batal eta mah. Kitu we. Kemas gitu biasa ya cepil gitu di kubahan dina adusna gitu teh sok aya nyebabkeun batal cenah nyemeureun ke kudu teu batal eta teh urang di mana ngimpi dina waktu siang teu batal umawina urang kedah ieu teh nya nya kedah karasa ngaos teh kitu tah jadi ulah ngangge akal tapi ngangge dina hadis Kanjeng Nabi. Kan aya cek akal mah kan batalnya, sok cek akal mah beudang-beudeunan batal eta teh da kaluar cai mani gitu keur mimpi tapi da teu eta. Gitu. Nah eta tina pangbatalanana. Tina pangbatalan puasa teh kada kuningan. Nah eta salian tidinya aya pertarosan Bu. Nah, anu kahiji niat, anu kaduana kuninga kana pangbatalanana puasa eta rukun puasa. Anu katiluna teh kudu aya jalma anu puasa. Nyaho teh kudu aya. Mun puasa mah arek kumaha. Jadi kudu aya puasa. Nah eta nya pangbatalanana ade kedah kuninga teh ulah urangan sasajongan teterang teu naon urang upama komo eta teh nya istri sareng carogena sapertemuan tina waktu urang eta teh nya dosa ongkoh dosa nama kedah kiparat gitu teu aya dosa mah ngan puasana teh kedah diganti mungkin teh 2 bulan berturut-turut teu harayang teuing nya capek so lumawi kedah dijaga tina waktu siang mah ulah dugikeun ka urang ngalakukeun kitu sanajan halal ngan kieu kade istri di mana pameget nyabak urang ulah ngamuk apa keur puasa wios eta teh sawios dan teu ngabatalkeun urang dicabak ku caroge urang diasyun teu batal teteh teu batal kitu ngan urang kedah ngajaga bisi ngalakukeun sapertemu jima dina waktu beurang ulah eta teh nya batal nya kudu kiparat barat ge berat
gantina ge kudu puasa 2 bulan berturut-turut terus kudu masihan 60 fakir miskin dina sakali urang tuang atau napi mun eta mah 15.000 nya 15.000 ka di 60 tah kudu dipasihkeun gitu. Tapi kada dina waktu siang ngan urang ulah jaga jarak teuing jeung pamogot teh jeung caroge pang nama gitu pamogot teh masana jeung caroge mah wios gitu caroge bade nyaba kata nabi bade bermesraan ngan ulah dugikeun ka ngalakukeun kitu kan berarti urang teh atuh meureun kudu ngajaga nafsu kan aya nu kitu ge kan nafsu atuh ngan eta kudu diamutan teh dugikeun ka lebah dinyana anu kedah kuninga anu kedah ngaos teh kitu teh nya ulah ngangge akal pokona mah ilmu mah ulah ngangge akal urang ngaos ka dieu teh kan hoyong ngagaduhan ilmu ari ilmu teh nurullah maksudna nurullah cahayana Gusti Allah urang tos dihampura jalmi di bumina nembe angkat nembe niat bade angkat gitu tos dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala pikeun jalmi anu bade angkat ka pangaosan nah tos Bu ya urang nama deui nya eta tina rukunna puasa aya tina pembatalanna aya pertarosan teh kumaha kitu sok da soalna henteu ditaros mah moal ngajawab kitu nya da aya oge jawaban aya pertarosan itu aya permasalahan urang kena biasa karena ngajawabna eta masalah gitu. Tah aya deui tina wajibna paslun teh wajib ngodoan puasa sarta kiparat. Tah tadi teh gede jeung diwiwirang pikeun jalma anu ngabatalkeun kana puasa ku sabab jima tibeurang dina poean anu sampurna gitu. Tadi teh anu ku abdi tos diuningakeun mun urang da jarang di urang mah piraku teuing kitu nya ngan dina sapali jalmi mah anu nafsuna anu ieu na ageungna sok aja teh dina siang teh ngalakukeun kitu henteu dosa mah ngan wajib kiparat ari teu dikiparatan nya engke we pertanggungjawabkeun di payunan Gusti Allah gitu. Lah kan zaman Kanjeng Nabi ge aya sahabat anu sumping ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah abdi teh teu kiat gitu da kapungkur mah kapungkur nuju zaman Kanjeng Nabi mah puasa teh dugikeun ka wengi teh gitu masih puasa dengan batal unggul pas maghrib unggul ngan tah aya sahabat Kanjeng Nabi anu sumping ka Kanjeng Nabi ya Rasulullah abdi mah teu kiat cenah di mana ti peuting ulah kikituan jeung istri jeung caroge gitu aya eta teh memawi Nabi unjukkan ka Gusti Allah teh puasa dina waktu siang unggul gitu eta teh janten kan teu kiat urang Arab teh atuh da nafsuna gitu ai dina ieu mah dina tuang leueut mah kiateun nahanna teh ngan eta dina nahan syahwat nafsu syahwat eta teh teu kiateun gitu memawi dina waktu malam mah tiasa gitu ulah soten dina waktu beurang gitu ngalakukeun gitu dina waktu malam mah tiasa eta teh rahasia aya deui geus cenah upami kieu urang teh tos kikituan nya sanes jorok pokona heug urang teh tah dina kalebah subuh kalahka kasubuhan urang teh tapi encan adus kumaha makanya tos salat subuh tos adzan subuh nah eta teh tiasa
Janten urang adus teh terus ditekan subuh biasa. Man ulah ngalakukeun kituna dina waktu geus subuh ulah. Itu kedah diparang. Ya, jadi biasa eta teh adusna dina waktu subuh. Dina waktu entos adzan subuh. Biasa eta teh. Udah tiris cenah engke we subuh cenah entos rada beurang mah eta teh biasa. Da ari puasa mah puasa henteu kawa salat. Pan ari salat mah kudu hilang hadas, agung sareng hilang hadas, alit. Eta mah mun salat. Hari puasa mah henteu. Urang teh tos junub nya wengi teh. Lah inget teh wayah kieu mangkani can aduh. Tadi salat subuh mangkani kaberangan. Nya ayeuna we urang teh aduh salat terus netepan subuh gitu. Biasa eta teh. Gampil salarasna mah ibadah dina agama Islam teu diberatkeun dina Al-Qur'an Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abdi Gusti Allah henteu ngaberatkeun ka hamba kami pikeun ibadah ka kami sakamampuan aranjeun. Urang oge mun teu acan uninga tina agama da ditetelakeun cenah kalah poho da ayeuna ditetelakeun teh moal inget sadayana nu dicarioskeun ku abdi heuh kalah hilang urang teh bau naon we kitu nya itu alah padahal ieu teh mun dina puasa mah batal tapi da poho teu batal da urang napan bodoh urang mah bodoh awam kitu nya awam kana agama teh eta tina poinga eta mah tina rukun puasa teh sok urang lihat deui naon bae cenah kahiji rukun puasa teh naon mah niat dina waktu penting tadi dicontohan niatna mun urang bisi hilang mah sabulaneun basa Sunda we moal hese basa Sunda itu niatna waktu tapi dina waktu wengi niat nu kaduana uninga kana pangbatalanana puasa kada uninga tadi tetelakeun sok saupamina mun aya keneh pertarosan anu tadi teu acan kabahas teu uninga kitu teh batal teh puasa teh kataroskeun ka abdi bakal ngajawab terus anu katiluna aya jalmi anu puasa tilu itu eta jalmi anu puasa dina rukunna puasa eta yang pertarosan teh mah aya teu nah puasanya sok sakapeung tuluh kitu nya di heueuh mending keneh sare tibatan nyarioskeun batur urang puasa kieu misalkan geus subuh salat subuh sare udang-udang lohor salat lohor sare sae eta teh geus salat lohor sare deui lebihkeun ka asyar teh sare deui magrib udang dahar sah teh sah aslina sah da sare pan dicatet lagi dicatet ibadah jalmi nu puasa mah sarena oge mau sare di masjid lagi ninganya cicingna di masjid nu itikaf kan ganjaran eta teh ieu mah ngadon sare we di masjid teh lain ngadon salat dan ngadon ngaos Quran ngadon sare da usah geus baha mah zaman ayeuna mah leuwih keneh alus sare tibatan hudang ku seueur-seueurna ka maksiatan gitu nya ayeuna mah heuda ayeuna mah sok areret urang geura dina HP aya naon pokona mah seueur rai kitu tah eta teh matak pamaksiatan hungkul komo urang ningali kebon batur alus teh rai aduh kebon batur alus urang ngagoreng pan eta teh maksiat kana diri urang eta teh ka Gusti Allah subhanahu wa bae da milik mah sanes di dinya wae urang teh kitu nya
masing-masing ku Gusti Allah tos diri kia. Itu pemaksiatan yang mending kena syare we bulan puasa. Ini syare we naon deui ya. Gawe nya syare. Carekan dan tiap pemajikan sare orang carekan ku bapana budak si emak cenah sare wae cek aja patita sare cenah. Aduh cenah salahkeun ke urang. Da kumaha nya supaya urang teh ulah maksiat maksud sare teh gitu. Supaya ulah seueur teuing maksiat kan kolot baheula nya dipasihan pada bulan lambai teh supaya hari ibadah teh supaya ngaos Quran ulah ngomongkeun batur teh supaya jadi ngaos Quran supaya ulah ngomongkeun batur supaya ulah nyarioskeun nu teu pararugu gitu janten eta teh piwarang ngadaras atawa wiridan masyaallah sae gitu ngan hese eta teh urang teh kitu teh dah aslina mau urang nya tukang ka kebon da mending di kebon tiis di kebon kan ulah sodan kieu aya barudak ditaros kalau teh puasa mana salat lohor teh henteu sia teh hari-hari teh nu kitu teh ya ongkoh puasa tapi teh salat lohor tapi teh salat asar sarua jeung urang teh abdas ngangge ciki satu yang henteu atuh abdas ngangge ciki henteu ai kaluhur di dasi ai kahandap teh di calana nah kos kitu ai puasa dilaksanakeun ari salat henteu saos kitu we kapan aja cenah capek salat teh cenah urang keur puasa ari santai kitu alasan unggul nya kitu mah nya teh ai kaluhur di dasi di kameja ai kahandap teh di calana ya sigan ebel nah, puasa teh kudu nya teh urang teh puasa mah kedah ngajaga diri. Wah, pokona mah engke mun penak deui nya di mana ke. Urang terangkeun tina aya puasa hoas, wasul hoas. Jami teh benten-benten saurna. Gitu. Aya tingkatan para kiai, aya tingkatan jamil awam. Aya eta teh emang parwasa sadayana oge ngan aya tingkatanana aya nu wasul hoas gitu aya nu khusus eta kewe di mana penak deui nya mudah-mudahan panjang umur begikeun kang teh di mana we penak nama eta nya bila aya pertarosan gitu dina bab puasa sareng niatna sajabina gitu eta aya deui pilih ya mah urang head pan urang teu normal cenah teu normal head teh kumaha nah batal henteu nah ieu jawabanna urang teh pan pami ibu-ibu aya nu disuntik KB kan tara normal head nanti dah sakecil eta mah teu kalabat lanjutkan saja puasanya gitu artos henteu batal puasana sanajan tadi aya katerangan yen head mah bakal ngabatalkeun puasa da ieu mah apana sakecil teu normal jadi anu disebut head teh 24 jam kakara disebut head mun terus-terusan ngocorna artos itu urang tos depan subuh pade ka kebon diteang heula cucungik si eta teh alah nah head diteang deui lohor eueuhan henteu eta teh teu head salat lohor kartos mun ibu teu salat lohor maka batal puasana kartos maka gitu jadi henteu da tadi pan sakecer gitu anu disebatna 24 jam diteang deui subuh deui ayaan deui alah kalayaan maka eta mah geus head ulah puasa dinten eta mah nah tadi pan murid teh nu tadi nu kamari henteu eta mah teu kedah dikorban kan eta lebah panggih deui jeung subuh deui aya getih jadi maka eta disebat head
2 kali subuh pan urang katingali aya deui head gitu maka head sadinten eta we ditang disubuhke teu aya anu tos we adus mun upamina urang ningalina dina waktu subuh kumaha ningalina we urang nekadkeun urang ye nek bade ningali ieu cing teh head teu heug dina waktu malam maka ningalina teh kudu dina waktu malam dan tapi salat pelepas salat isya dan tapi salat maghrib tinggal gitu dina tanya kartos teh Bu eta tina bab head pang-pangna mah da istri mah da aya abdi mah teu head gitu itu pang-pangna mah tara uninga eta teh aya nu sakecat-kecat kitu mah teu disebat head saur dina katerangan taranya mah kesukupan pertarasan teh entenya nah doa atuh teh aya pertarasan mudah-mudahan tiasa manfaat itu lapangan didukikeun ibadah sekalian ibu sadayana. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa shalli wa radallahu wa sallallahu rasulillah amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syakirin hamdan ya ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimati sultanik rabbi bilana wa walidayya Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa taqassumana wa kamal taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasallallahu jabal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan aku manfaatna khususna kangge diri pribadi umumna kangge ibu-ibu sadaya. Sakitu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.